nama singkat ngeunaan ngomong bahasa Sunda. Satacana tepangkeun wasta abdi nyaeta panutas Kiai Rohman. Tepangkeun wasta abdi Muhammad Taj. Tepangkeun wasta abdi Aliadina Aji. Tepangkeun wasta abdi Nisti Aulia. Tepangkeun wasta abdi Muhammad Fadil Kalam. Wasta abdi Rika Garang. Bapak, assalamualaikum. Iya, biasa Pak. Oh, bukan pada naros, air MTK habis sebarangan. Kami habis sebarangan. Kami kita nggak Pak, sering para kanca pada lanjut. Iya Pak, assalamualaikum. Itu kembali di dalam habis ini gadget emang tuh gitu deh ya. Oh Pak. Tinggal yang juga ada iya. Tuh baru dah kebenaran. Yuk ah. Orang main satu. Iya, hitungan apa? Dua, tilu, sok aja Jar. Sepdur, mantri, anak jadur, kahiji, kadua, boleh ditangkap. Sok, enak dapat. Diuk. Aja Jar, sok. Dua, tilu, sepdur, mantri, anak jadur, kahiji, kadua, boleh. Sudah paman. Sudah paman nyanyi, ayo dapat. Kan si Dapa mah tak bisa ngomong. Iya, bisa ngomong. Bisa ngomong. Aduh, ieu budak aing kunaon ieu? Da kunaon mah? Kusa. Astagfirullahaladzim. Yang sauyeunan mah ulah kitu ya. Ya Pak. Kawan mah baikan. Siapa tahu kitu deui. Ya Pak. Ya Pak. Ya hayur tuh. Tiga. Sakitu wae mah tiasa dikulit saperut kanca dogikeun. Hatur nuhun kasadayana.
punten bila aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.